Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Andika dari kelas 11 T1. Saya ingin menceritakan carpan tentang sekolah di kampung Cikurubuk. Isuk-isuk keneh panon poe mimiti ngintip tina sela-sela gunung. Embun-embun keneh ngabeyeun jujukutan di sabeudereun lembur Cikurubuk. Di hiji imah panggung nuh basajan aya budak lalaki ngaranna Ujang keur siap-siap indit ka sakola. Ujang teh budak kelas genep SD, anakna Pak Ibro jeung Bu Siti. Ujang ger atuh geus beurang, cek Ibu Siti tina dapur di dapur. Muhun Bu, ieu nuju ngago sapatu tambal. Ujang bari buru-buru ngabeukeut tali sapatuna. Ujang teh budak nu rajin pisan, sanaja imahna jauh ti sekolah, manehna tara poho indit ka sekolah. Jalan ka sekolah teh nanjak mudun, ngaliwatan sawah jeung kebon. Tapi Ujang mah tara ngeluh, manehna resep diajar hayang jadi jelema nu boga ilmu, sangkan bisa ngabantu kolotna jeung ngamajukeun lembur Cikurubuk. Di jalan Ujang papanggih jeung babaturanana Iwan jeung Neni marehnehna bareng lompang ka sekolah. Di sepanjang jalan manehna ngobrolkeun pelajaran nu bakal diajarkan poe eta. Ujang, kade poho engke aya ulangan MTK, cak Iwan. Enya Wan, kuring geus diajar tadi penting, tambal Ujang. Sekolah dasar Cikurubuk teh sekolah nu basajan pisan, bangunana tina bilik awi, lantaina tina tanuh. Tapi sanajan kitu murid-muridna mah sarerea getol diajar. Guru-guruna oge sabarna micinta pisan kana pagaweanana. Di jero kelas Ujang diuk dina bangku kai manehna ngabandungan bu guru keur nerangkeun pelajaran. Bu guru tuh sabab pisan, manehna tara bosan ngajarkeun murid-murid nu hese ngarti. Sageus pelajaran rangse, murid-muridna baralik ka imahna sewang-sewangan. Ujang balik bari ngarasa bunga, manehna ngerasa bahagia bisa diajar di sekolah nu basajan tapi pinuh ku kanyah. Di imah Ujang langsung ngabantu indungna ngurus kebon. Manehna nyiram pepelakan jeung ngaberesan kandang hayam. Sanajan capek, Ujang mah tara ngeluh, manehna apal kolotna geus banting tulang pikeun nyakolakeun manehna. Pentingna Ujang diajar deui, manehna hayang jadi murid nu pintar, sangkan bisa ngahontal cita-citana. Manehna boga cita-cita hayang jadi guru, sangkan bisa ngabagiakeun ilmu ka barudak di lembur Cikurubuk. Waktu terus lumaku, Ujang beuki dewasa. Manehna lulus di SD tuluy, neruskan sekolah di SMP di kota. Sanajan jauh ti imah, Ujang mah tara poho kana asalna. Manehna sering balik ka lembur Cikurubuk, ngalongok kolotna jeung babaturanana. Sageus tulus ti SMP, Ujang neruskan sekolah ka SMA. Manehna diajarkan kalawan getol, sangkan bisa asup di kapaguroh luhur. Akhirnya Ujang bisa ngahontal cita-citana.
Mahnena jadi guru tuluy di balik ka lembur Cikurubuk, pikeun ngabdi ka masyarakat. Ujang ngajar di Cikurubuk, sekolah tempat manehna baheula diajar. Manehna diajar kalawan pinuh kanya kawas bu guru baheula murid-muridna sarerea cinta ka manehna sebab Ujang teh gurunu sabar jeung bager. Lembur Cikurubuk beuki maju, barudakna sarerea sakola boga ilmu nu luhur. Ujang ngarasa bagja sabab manehna geus bisa ngabantu ngamajukeun lemburna. Sekian dari Carpon Arifin Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.